Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu utul ilma darajah. Wa qala aidan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi ma lam ya'lam. Wa an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umuri dunya sab'ati ala pisanatin siyami nahariha wa qiyami layaliha makbulan la ghairu mardud. Wal makna wallahu wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Wa qala an-nadim watlub li ilmi summa lakin huwal waro adim kalama rabbi wa hur tu somu. Dina sabadana manjatkeun tahiyatul Islam, nyanggakeun puji kanu maha suci sebagai penghias hati pikeun urang sadayana nu dianggap masih kene butuh ngaji supaya bisa disebut budak santri gitu. Budak sekolah gue. Puja ke Allah Azza wa Jalla menjadi penghias rasa supaya orang bisa ngaji cara kamari nyata ngaji raga, ngaji basa, oge ngaji rasa, supaya orang bisa selamat lain dengan sakadar di dunia, selamat di akhirat, ditempatkeun dina kanikmatan nyata surga anu memang dipikahayang ku sararea. Tapi inti nama lain surga na gitu. Inti nama nyata ngarepkeun ridho na Allah. Lamun geus dibere ridho Allah mah surga ge dibikeun. Lamun ngarepkeun surga hungkul nya surga we hungkul. Nu paling inti nama ridho na rahmat Allah bakal dibikeun sagala rupa ge. Salawat miwah salamna tetap dicurah limpahkeun ka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Geus tereh urang ayeuna geus mulai kana tanggal 15 Jumadil Awal. Ya meureun sabulan setengah deui bakal yang hareupan bulan diisrokeun oge dimi'rajkeun anak Kanjeng Nabi.
nu intina meureunnan nepangan ka Allah nu Maha Suci ku jalan Isra Mi'raj teh ngendalikeun supaya bisa jadi makhluk anu mika cinta kalawan ayeuna meureunnan henteu ngawilah-wilah mana anu beungharna, mana nu miskina, mana anu lalakina, mana nu awewena, mana anu disebutkeun tahtana, mana disebutkeun rahayatna. Kabeh yang disebutna ge ummati umat we nepi ka ngucapkeunana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, maka ayeuna dina sabadana kitu meureunnan kamari urang berusaha mempelajari dina mempertahankeun keimanan, keislaman ulah nepi ka ditukeurkeun kana perkara anu pangmurah-murahna nyata dunia. Nah dunia teh murah, nya murah. Sabab Kanjeng Nabi Adam diturunkeun ti sawargana ka alam dunia jadi sebuah ayeuna penghinaan akibat dari perbuatan salah. Tapi pikeun urang mah ulah bedegong. Da eta mah tos jadi skenario perjalanan Kanjeng Nabi Adam kudu turun ti sawarga ka alam dunia. Lamun teu kitu nya moal aya urang. Tina hakikat nama sebutkeun ayeuna bahwa dunia teu leupas dina arti mencek urang malawan kata nya aya ulya aya dunya. Ari ulya manu luhur sementara dunya hanap. Entakan dina surat anu sejen disebutkeun wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat mah daerah anu bako langgeng. Aya deui nyebutkeun wal akhiratu khairul laka minal ula wala saupa yu'tika rabbuka fatarda. Ngabanding-banding bahwa dunia terlepas tina paling rendah dunia, maka terlepas tina masalah ujian jeung sagala rupa kabingung, kasusah, kasedih, kacapek dunia. Ngan ieu masalah, ieu ujian tergantung kumaha cara menyikapina gitu. Mungkin orang kolot, mungkin orang nyaho, maka mungkin gede deui masalahna, mungkin gede deui ujianana. Da budak leutik boga masalah budak leutik. Hayang jajan ceurik masalahna hayang jajan. Dititah dahar ceurik masalahna embung dahar. Titah balik, titah mandi ceurik masalahna embung mandi. Cetek kan gitu. Tapi cek budak mah masalah, dititah dahar teh masalah. Dititah balik teh masalah. Hayangna ulin. Nepi ka meureunnan ulin teh poho dahar. Ada urang mah boro-boro ayeuna hayang ulin, sibuk kuneangan jang dahar. Entakan gawe we hayo cenah. Ulin atuh cenah geuning. Kos termos di dapur wae cenah. Kos ngajikom ngalumuk we cenah di dapur. Eta mah bahasa. Dan memang tingkatan masalahna budak ya sesuai dengan daya nalarna anu masih kene fitrah budak. Sendal leungit, pulpen leungit, buku leungit ceurik. Lamun cek nu gede mah meuli deui. Ya pulpen leungit, meuli deui.
Lamun cek jelema nu teu boga masalah pan meuli sendal oge, masalah meuli pulpen oge. Ngan mulian sendal we cenah. Pan leungit wae. Cek nu boga duit mah dah sendal acan, meuli 10 siki mah kitu nih. Ya. Berarti masalahna sendal mah cek nu boga mah leutik. Ngan dileungitkeunana nu kitu mah lain sendal. Sendalna mah pabalatak. Butuh hiji piceun hiji itu. Meuli deui nu anyar eta piceun. Urang mah dipiceun nepi ka semplak supaya teu senal teh da jepit. Nya. Neka geus dempes. Masalahna jang meulina. Nu boga mah ya tinggal meuli we. Tong boroning ayeuna geus rusak, anyar keneh bosen meuli deui. Lalaki masalahna saeutik. Bajuna teu pati loba gonta-ganti. Tapi awewe masalah. Eta we cenah ngaji teh. Bajuna ganti atuh. Masalahna beda jeung lalaki. Lalaki mah make baju kitu-kitueuna we. Teu pati loba. Mentak lamun rek disebutkeun paloba-loba baju, loba keneh baju awewe. Awewe mah masalah. Baju saeutik teh. Lalaki teu seragam antara baju jeung calana teu jadi masalah. Pokok jeung sampingna teu sarua teu jadi masalah. Awewe mah kudu sarua. Andokna, bajuna, tiungna, tasna sararua kabeh. Disebutkeun kudu naon? Matching. Akur kabeh. Kadang akurna teh lain sorangan teh. Sagrup. Seragam kabeh. Mun teu seragam masalah teh. Oh cenah batur mah geus mareuli gitu. Setiap apapun itu jadi masalahnya. Dan namun bisa menyikapinya, maka masalah itu ayeuna begitu ayeuna menghadapi di masalah eta dianggap teu aneh deui. Semakin ningkat di masalahna, ganti deui ku masalahna ieu. Nu kamari-kamari mah dianggap enteng. Seperti ayeuna urang keur nyeri huntu, sorangan, masalah. Datang we ka rumah sakit, ka puskesmas, ternyata nu nyeri huntu teh lain urang hungkul. Seolah masalah nuker dihadapi teh berkurang. Gitu. Tetap masalahnya mah teu beres gitu. Tapi seolah berkurang toh nu narima masalah teh lain urang unggul gitu. Ternyata ning loba cenah urang mangan sakadar nyeri huntu cukup ayeuna dipariksa. Dibere obat, batur mah kudu dicabut. Ayeuna geus kudu diganti huntuna jeung segala macemna. Eta dina sebutkan dunia. Jadi terlepas maka orang dihadapi man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Hayang karep dina masalah dunia nya kudu boga ilmuna. Hayang jadi naon? Kudu boga ilmuna. Yang jadi tukang dagang kudu nyaho ilmu dagang. Yang jadi tukang tani kudu jaho ilmu tani. Tukang dagang titah tani mah beres. Tukang tani titah ayeuna titah gawe di pabrik mah beres. Tukang biasa di kantor tek dititah macul mah beres gitu. Entakan sangga rupa ge sesuai dengan kapasitasna masing-masing dan sesuai dengan ilmuna masing-masing. Jadi keunggulan beda-beda digaurkeun ilmu ge. Hayang akhirat ya komo ilmuwan sabab sampurna na ayeuna urang salamet akhirat nyata ku ilmuna. Hayang karep duanana berarti ilmuwan duanana dunyana akhiratna. Ngan lamun hayang ngarepkeun bahwa meunang duanana berarti sisihkeun mana nu tersisihkan utamakeun ilmu akhirat maka dunia bakal nuturkeun. Tapi lamun nuturkeun terus ilmu dunia maka akhirat can tanawuruh bisa nutur-nutur. Wakat caritakeun ayeuna jelema anu geus boga pangkat hiji dua tilu ilmu agamana luhur. Tapi lamun nu agamana luhur pasti duniana ge luhur. Bakal nuturkeun. Seolah seperti bayangan. Lamun bisa mah urang tong udag-udag bayangan.
Lamun kurang diudag bayangan leuwih ti heula. Tapi lamun aya waktuna eta bayangan katincak ku sorangan. Bahkan engke mah di mana ngagilincirna panon poe eta kalangkang bakal nu turkeun. Pangholan mah diudag-udag. Hayang itu, hayang ieu, hayang itu, hayang ieu. Engke mah geus dina pada waktuna nyata bakal datang secara sendiri. Disebutkeun we wa ma min dabatin illa 'alallah alaihi rizquha. Masing-masing boga rezekina. Rek diudag nepi ka mana wae ge kayak mah lain waktuna mah moal kadatang. Sok sanajan ayeuna muka warung 24 jam moal kadatang cenah rezekina. Isukan we, isuk we dibuka 24 jam ge. Sehingga meureunnan aya peribahasa nyebutkeun bahwa hiduplah dengan semangat dan santainya seolah-olah kau akan hidup 1000 tahun mendatang. Jadi gawena semangat tapi santai. Henteu misahkeun waktuna istirahat mah kudu istirahat, waktuna sare kudu sare. Jadi nyantai. Lain nyantai teh nyantai we moal gawe lain kitu. Gaweana mah tetep semangat. Jadi posisi nyantaina teh henteu ngabuang waktu anu waktuna istirahat dipake gawe toh-tohan. Kos isukan pageto moal kapanggih deui gawe. Tapi lamun dina palebah ibadah anggap isukan bahkan engke nu kahareup bakal narima maut. Ngadatangkeun khusyuk bener-bener ka istighol gitu. Jadi ngamaknaan bahwa 1000 tahun mendatang teh motivasina tetap gawe tapi henteu ngabuang waktu istirahat. Sabab loba anu ngabuang waktu istirahat neangan jang duniana geus beunang dipake jang istirahat deui. Sing kamari disebutkeun bahwa gawe isuk teu istirahat tapi kaputing diudag-udag hayang kacukupan geus cukup we datang cukupna istirahat gitu geus boga kumpul sagala rupana nu tadina jang dahar pek daharna teh dicaram ngadahar sangu ulah da ayeuna cenah gula kurangan ganti we cenah kuhuy ganti ku ganyong, ganti ku tales, ganti ku kentang, wayahna cenah beas mah kurangan tong ngadahar teuing sangu. Ngadahar daging, ari urang mah hayang nungguan heula anu hajat, hayang rendang teh. Itu mah ulaheun sok sanajan boga dina meja makan. Rek ngadahar enggak boleh. Kolesterol tahu we jeung tempe urang masa popoyan teh memang jeung asin da eueuh rendangna asin itu mah asin geus ulah darah tinggi geus naon atuh daging ulah sangu ulah asin ulah geus we cenah ayeuna mah daharna buah sarua we teu pati jauh meureunan jeung manuk buah wae ganggarangan ganggarangan ulah lain hui deui ya, urang mah mumpung syukuran nikmat awak sehat cager pake tah cagerna jang posisi istirahat jadi si cagerna ulah ditukeran ajang ring gitu teu kudu toh-tohan teuing da alamun nganggap usaha ayeuna teh masih kena kacukupan isukan poe isukan masih kena bisa usaha jadi kitu tah nerjemahkeunana gitu 1000 tahun yang akan datang teh seolah-olah aku akan hidup 1000 tahun yang mendatang
Jadi usaha teh waktuna sesuai, dimotivasi semangat, dina waktu istirahat. Toh ayeuna dibasakeun gamblangna da urang mah dahar kursa piring gitu. Kebo mah ayo ngagayem pan, tapi waktuna sare mah sare, waktuna istirahat, waktuna gawe gawe. Kadang gawe bari sare oge ngagayem we keneh gitu kan, bari sare oge tak mararontok kebo mah gitu. Nah, urang rek lain nyaingan kebo gitu. Urang mah dahar nasa piring bari jeung wawarehan deh gitu. Sehingga meureunnan ngabagi waktuna sing merenah. Aya waktuna jang ibadah, waktuna jang istirahat, waktuna jang kasab. Menurut Imam Ghazali yang menyebutkan bahwa 24 jam dibagi tilu. Ari palabagaweuna mah geus dipararake 8 jam gitu. Istirahat geus dipake nih. Tidur jangan terlalu malam. Apalagi usia sudah menjelang 40, 50, 60 tahun, jangan di atas jam 10. Usahakan supaya normal. Bahkan lamun urang mah ningali karena karomahna para aulia mah geus tara sare peuting. Para aulia geus tara sare peuting teh ibadah we. Dan nu mere cager jeung cenghar mah lain ku dahar jeung ku sare gitu. Ari nu kitu mah urang pan tetep dahar kudu, sare ongko gitu. Bahkan ayeuna lamun urang uninga mah Habib Lutfi tara istirahat tuangnya teh kurang langkung 20 tahun. Kurang leuwih 20 tahun teh setara istirahat ti peuting teh. Bahkan aya kacaritakeun hiji waktu ajengan marengan Habib Lutfi ayeuna ti lohor teu salat, asar teu salat, maghrib teu salat cenah. Ya aneh. Ada ajengan pas nepi ka poean kadua lohor teu salat, kumareteg dina hatena suudon. Maka begitu asar datang teh dipiwarang pangcokotkeun asbak tuh di kamar. Begitu pas nyandak asbak ternyata nuju salat. Oh, keur salat. Hari itu nu nita saha tuh. Jadi gitu tah. Jadi suudonna jalma anu kitu mah langsung didohirkeun. Jadi nyebutkeun lamun para wali nyebutkeun teu salat berarti suudon. Dan nu katempo dohiriyah. Padahal mah ayeuna Allah ngawasakeun nu kitu mah bisa ayeuna kaluar tina jasad anu katempo secara dohiriyahna. Salat tetep salat. Ya teh kunaon mun tak kitu teh ku ilmu mulyana. Mitina iman ka Gusti Allah tuluy boga ilmuna. Sakumaha tadi disebutkeun yarfa'illahul ladzina amanu. Mimitina iman bakal ditinggikeun darajatna. Geus iman maka teangan ilmu. Utul ilma teangan ilmuna. Sabab anu arariman jeung nu baroga ilmu ditinggikeun darajatna. Eta. Ngan ingat bahwa ilmu anu keur diteangan teh jang nyuprih ridho Allah, lain jang jadi kabanggaan. Maka diutamakeun ilmu nu pertama adalah ilmu akhlak, adab-adaban, tata krama, disebutkan ilmu akhlak, didapingi ku tasawuf. Maka ilmu anu sejenna bakal nyandingan. Sabab anu berakhlak pasti berilmu, nu berilmu belum tentu berakhlak. Nu dahar pasti nginum, nu nginum cantang tuh dahar. Cek santri mah kullu juzin mudawarun
wa kullu walaisa kullu mudawarin juzan itu cek santri. Sakur-sakur nu dahar pasti nginum, tapi teu sakur-sakur nu nginum eta dahar. Nginum deui bahkan kamari mah kokobok we ya, minang kokobokna nu dahar pastilah kokobok, tapi nu kokobok cang tangtu dahar. Kamari mah minang ayo we cuci tangan dahar henteu cuci tangan ayo. Nah, maka ayeuna cek ki musannif watlub wau bimana atap sabab ieu keur masih nyaritakeun cabang iman anu nomor ka-14. Nomor ka mana teh? Mana teh? 16 nya. Berarti ayeuna anu 17. Watlub si wauna ngatap ka hareup nu kamari. Wabkhal ya. Ayeuna watlub jeung kudu nyuprih anjeun neangan. Neangan lain di mana leungit. Tapi can kapanggih. Maka orang disebutkan tolabul ilmi nyuprih ilmu. Aya ilmu nama ngan urang can manggihan gitu. Sok aya ngabasakeun enggak usah dituntut ilmu mah. Kena ilmu tidak bersalah cenah. Oh, ilmu nama teu bersalah, rek naon dituntut eta mah sok naon anekdot. Lain neangan ilmu na leungit, tapi ilmu na diteangan teh sabab can kapanggih. Utlub bimakna fi'il amar. Tina lapan tolaba yatlubu utlub unsur. Jadi merenan asup kana sulasi mujarrad bab awal nyata nasoro yansuru unsur. Tolaba yatlubu utlub neangan ilmi neangan ilmu. Walakin hul waro tuluy sanggeusna manggih tuluy diamalkeun. Geus diamalkeun lakin hu urukeun al waro kanu sejen gitu. Jadi mimitina teangan kapanggih amalkeun wurukeun supaya ilmu na manfaat dialap manfaat jadi weh bermanfaat. Ilmu na kudu menu manfaat. Mana ilmu manfaat teh nyata anu guna jang urang maslahat dialap manfaat dialap deui diteangan deui ku batur da diwurukeun jadi we bermanfaat jang urang oge jang batur. Jadi ulangan sakadar neangan ilmu we manfaat henteu. Contoh ayeuna misalkeun neangan we ilmu teluh manfaat teu ya henteu jang urang tapi butuh teu ilmu eta ilmu teluh meunang teu diteangan menang ngan manfaatnya jang urang henteu gitu. Sebab moal diamalkeun hayu neangan ilmu teluh hayu urang teluh-teluhkeun ayeuna moal diamalkeun ku urang kur sakadar nyaho hungku oh teluh teh kieu ngaranna oh santet teh kieu ngaranna oh kieu teh ilmu nujum teh kieu ngaranna meunang ari nyaho mah ngan teu meunang teh sanggeusna begitu nyaho pek diamalkeun urang teluhkeun entah. Jadi teman Pak pikeun urang gitu. Setiap ilmu pasti aya manfaatna masing-masing. Bahkan ayeuna setiap anu diajakeun jeung dikersakeun aya ku Gusti Allah pasti manfaat. Ngan urangna nu can bisa mapai-mapai kamanfaatanana seperti misalkeun ayeuna contoh di hareupeun imah teh loba jujukutan. Tepati-pati diciptakan ku Gusti Allah eta jukut ngabogaan manfaat masing-masing. Dan urangna teh nyaho.
aya kurawat galeng manfaatna aya poh-pohan, aya daun dadap, aya daun itu daun ieu. Urangna apalna teh jukut teh hungkul. Ya, aya sintrong, aya bolostrok, ya pada sintrong jeung bolostrok teh tak keneh. Teh kabahas teh ti dieu engke dina ilmu eta kasebutkeunana al ilmu tabib kadokteran misalkan ayeuna oge anu dokter ahli di bidang keagamaan anu diprakarsai ku Ibnu Sina, Ibnu Rus eta ilmu kesehatan apal ya. Urang mana atuh ilmuna? Urang mah nu pertama nyaeta jang ngabenah-benah ibadah, nyaeta ilmu fikih. Terus nguatkeun kana akidah disebutna ilmu tauhid. Jang merenahkeun dina akhlakul karimah maka make tasawuf gitu. Karak engke ngagenah-genah bilagah make we ilmu sorof, nahu, mantek, bayan, ma'ani, cabang ilmuna gitu. Pan hiji merenahkeun ibadah, nu kudu pertamana nyata fikih, ngabenahkeun kana akidah, tauhid, terus ngabenah-benah berenang kana perilaku akhlakul karimah nyata ku tasawuf. Mentakan santri teh jauh-jauh pasti ngajina pertama fikih, tauhid, tasawuf. Ngan cek ayeuna sebagian ulama nu pertama mah anu kudu dikorehan nyaeta as-sarfu ummul ulum wa nahu abuha. Ilmu eta heula. Tata bahasana heula supaya engke henteu salah paham, henteu paham salah jeung dina pelebah nerjemahkeunana sakahayangna. Sabab lapad-lapadna perlu dibenahan sabab ayeuna Al-Qur'an lain bahasa Arab. Murni orang Arab nyaho kana Qur'an henteu. Al-Qur'an bilogotil Arabiyah nya bahkan ku Qur'an lagi dicoretkeun. Al-Qur'an berbahasa Arab, tapi bahasa Arab bukan bahasa Qur'an. Jadi tetap kudu make ilmuna tata bahasa gitu. Sabab aya sabaraha bahasa anu teu bisa diterjemahkeun make bahasa Arab. Nah, perlu we ilmuna itu tata bahasa. Oh, nyokotna ti dieu. Seperti misalkan nyontohkeun ayeuna bahwa loba anu salah nafsirkeun kalawan tafsir terjemahan. Al-Qur'an ditafsir make terjemahan, hadis dikoreh sambarangan. Akhirna jelema kasasaran. Perlu orang dina keur ngaji ilmu sanglarupana perlu ngecerip urang mah aya nama teangan siapapun itu ilmuna di mana nu memang manfaat maslahat cokot ulah waka langsung dipraktekeun cokot heula gitu. Karak we begitu ayeuna perlu maka meureunnan pas'alu li ahli zikri taroskeun ka ahlina. Ieu tiasa diamalkeun sae apa kumaha ieu ilmuna kieu mangga. Jadi pas alu li ahli zikri. Tanyakeun heula. Jadi teangan kapanggih di mana perlu tanyakeun, geus tanyakeun maslahat karak amalkeun. Ulah karak narima tina ucup langsung digayem amalkeun jadikeun perdebatan. Ulah eta. Eta mah lain ngadatangkeun maslahat tapi kalah ngadatangkeun madarat. Maka meureunnan fi hadzal bait dina ieu bait aya 4 cabang. Urang mah kakabeh paling 2 nyaritakeun utlubul ilmi jeung lakinhul waro. Neangan terus amal oge diwurukeun. Kasaha urang ngawurukeun paling banter
nyata ajang keluarga. Amalkeun heula ku sorangan karak we titah keluarga. Ku anfusakum raksa diri anjeun. Nges diri anjeun bisa ngamalkeun ku ilmu anu meunang neangan karak we wa ahlikum jeung keluarga anjeun. Geus bisa keluarga toel tatangga, geus bisa tatangga pagigireunana tatangga patatanggaan engke lamun geus murni bisa ilmuna boga kewajiban ajang ngawurukeun eta ilmuna. Geus bisa ngajak keluarga, ngajak tetangga, boga kewajiban deui ngajak deui anu sejenna. Mentakan aya sistem belajar jeung ngajar. Ulah waka ngajar tapi belajar heula. Kadang keur ngajar ge perlu belajar cara ngajar. Sabab loba anu ngajar teu nyaho cara ngajarna. Akhirna salah teknisna. Nya hayang ngajarkeun tapi lamun teknisna anu salah, nu diajarna sok tara narima. Jadi perlu teknik oge, bahkan metode gitu. Cara ngajarkeunana modal kumaha. Payuqalu alama marro nu geus dicaritakeun tina bed, maka nyebutkeun dina ieu hadis nu ditampi ti Abdullah bin Mas'ud nyebutkeun man ta'allama sing sajelema nu belajar baban sabab minal ilmi tina ilmu anu kumaha nu yantafi'u bihi nu manfaat fi akhiratihi wa dunyahu perkara nu manfaat jang akhiratna oge jang dunyana kana eta leuwih eta aya khairon leuwih alus pikeun eta si jalma lahu min umuri dunya sab'ati alafi sanatin leuwih alus tibatan ayeuna 70.000 tahun hirup anu dipake siaminahariha dipake puasa beurangna wa qiyami layaliha dipake salat ibadah peutingna. Mitakan dia sab'ati alapin 7.000 saha jelema nu bisa hirup. Urang mah can tangtu palingnya puluhan tahun ratusan ge moal 5.000 naonna manfaatna. Jadi lain ayeuna ngabandingkeun dina posisi mentakan ayeuna khairul ummah teh kitu belajarna satu bab anu manfaat tuluy dimanfaatkeun ku sorangan. Salah sahijina misalkeun ayeuna ieu boga ilmuna nu sakumaha diurukeun tah ieu amalkeun ku sorangan heula. Ngabenahan hate, ngabenahan rasa, ngabenahan basa sorangan heula teh karak we ngajak. Ulah ait karak ge narima ku urang ge encan-encan acan geus dijadikeun perdebatan. Eta mah lain manfaat, madarat engkena. Seperti nu sakumaha mineng dicaritakeun poe Jumaah sing rada mineng maca rek sholawat, rek tasbih, rek ya Allah. Laksanakeun teh gitu ku sorangan. Mampuna sakumaha teu kudu ayeuna sok itung-itungan lah urang mah ayeuna mah gitu. Aya teu posisi itunganna aya ngan urang sok berat sengah lamun geus nempo itu hitungan gitu. Geus we nama sakawasaningna ayeuna sabaraha sok tungguan memeh ayeuna khutbah jalan gitu. Eta lamun poe Jumaah. Asup ka WC, asup ka masjidna. Dipraktekeun henteu tah. Pan kamari malam Jumaah bahwa asup ka masjid teh heulakeun suku ka tuhu
nya suku kanan, ulah langsung torolong wae. Bener asup suku kanan mah, tapi langsung norolong asup ke jero. Entah. Jadi mimitina mun bisa mah ngajeda. Berapa toh? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Nama mantap. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ulang dulu. Ayo lah jadi dia. Anu pelakangan aku kan? Pelakangan ini kami awalnya Lawang masjid, lawang begitu kan begitu itu maksudnya begitu karena lawang pantau, ya, dijelas karena lawang pantau bisa, ya, terus, jadi apa? Nanti, nah jadi begitu kan langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli, bunga gue sih ngebukakan, li kakaulah, abwaba lawang, lawang mana lawang ke torolong wae. Lawang rahmat. Jadi begitu buka abwaba rahmatika. Sekarang satu bukan. Oke, begitu ayeuna beres nepi ka hareup dina patempatan masing-masing. Salat tahiyatul masjid. Beres tahiyatul masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Ma dumtu fihi. Atau apa sejak kaula i'tikaf di masjid jadi. Kitu henteu. Tinggal eta mah ngaragap gitu. Sok masing-masing amakeun biasana sok capetang. Anu. Tapi dirina sorangan hese meraktekeun mintakan piheulaan kusorangan di mana engke urang isuk-isuk rek ikhtiar init ka mana wae tina lawang panto imah kalawan bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallah ulah wakal langsung init itu sarua bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Inni tufawwidu ilaika ya Allah. Lamun rek make motor bismillahi majriha atau Allahumma hawwin alaina safarona hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamu qalibun. Itu apa teh? Bismillahirrahmanirrahim. Dah weh. Gitu. Amalkeun sorangan supaya bisa ngarak. Tadi kan mau membabatna matikanya hari pastawan apa timbal belakang apa kan mau beda abwaba padlika gitu. Kakina kanan Kiri keluar mah langsung kiri untuk kudu rentetelan teu keluar mah langsung kiri. Jadi begitu kirim karena lawang luar langsung susul ke kanan nih gitu. Jadi hari diberikan contoh anu murni ku Kanjeng Rasul mah maslahat ya. Eta disebutkan baban sabab bab eta itu bab jumaah itu pek amal maka khairun lahu min umuri dunya sab'ati ala pisanatin 7.000 tahun tina sababna bab jumaah babanan di segmen perkenan karena nabi di buku kota ya anu di praktek aku di buku teh pas bukunya lalu dia karena di lain ya prakteknya kan nanti di waktu mah saya nama nabi di buku teh hari Senin hari Kamis atau Jumat ya ini ternyata namun aku tuh tanya kenapa kok hari ini saya kenal atau kumaha tapi kan aya nu baik namun nasa cara dapat hayang nanyakeun aidahna ataupun naonan misalnya dari salah satu naon terbukti naon eta aya meten kenal aya itu diurusna ku ilmu falakiyah
poe Senin teh bakal kumaha, poe Salasa bakal kumaha. Mentakan nu ti heula tong broning ayeuna rek ngaguntingan kuku, rek kawin, rek naon, arek iinitan ditingali kudu jam sabaraha. Cara nu nelayan indit mawa parahu teh ngagolosorkeunana kudu kabelah mana, kudu jam sabaraha, ningali angina angin kumaha. Sebutkan ilmu palakiyah. Aya ngabahas ayeuna moal atuh nya mah kaudageun nya. Keutamaan kaidah. Ya. Ngandung kasaean. Sadayana ge sae. Ngan langkung sae. Nah. Sabab sok aya sisi negatif. Di mana-mana positif bersandingan jeung negatifna. Itu berenang bahasa nanti. Barijeng eta nu amat 7.000 tahun teh makbulan diterima la ghairu mardud jauh tina ditolak teh. Maka merenang sayogyana yang bagi pikeun urang ditolibul ilmi teneangan ilmu kalawan ayeuna boga paniatan anu hade intina hayang menang rahmat Allah gitu. Begitu geus meunang ilmuna jauhkeun tina sikap takaburna, sikap ayeuna ujubna nepak dadana seolah ayeuna pernah kakaretegkeun dina manah Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Encan kendal. Saha nu pangtimu-timuna masalah ilmu kaula gitu. Langsung pan ditegur. Aya cenah tuh teangkeun ku anjeun. Nyata Nabi Khidir teh. Ternyata Kanjeng Nabi Musa mah ilmuna syariat, sementara Kanjeng Nabi Khidir mah ilmuna ilmu hakikat. Moal kaudagkeun beda makomna sehingga begitu ayeuna cek Nabi Musa, ya kunaon parahu di bolongan. Sementara ngaruksak teh tong broning nu batur nu sorangan oge teu meunang cek syariat mah. Nya, cek syariat mah da ieu mah kaula mah lain kahayang kaula. Kaula mah diparentah ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah rejetkeun. Sabab kaula mah diparentah lain kahayang. Sementara ayeuna anjeun mah kahayang supaya ieu parahu dipertahankeun tong diruksak. Mana hakikatna tingali engke begitu ayeuna dijelaskeun ternyata diruksak teh dihareup aya perompak. Nah, begal cek urang. Lamun ieu parahu alus keneh wae engkena bakal dicokot parahuna. Jeung kabeh saeusi parahuna urangna dikejeburkeun. Entah ku mah rejetkeun we saware engke mah geus salamet benerkeun deui we. Eta bedana. Jadi lamun rek paagul-agul ilmu naon anu dipika bisa ayeuna ulah ngajadikeun ujub tagabur nepak dada bahwa orang pang bisana. Engke ditanya sajauh mana ilmu Allah nu geus dipika bisa. Lil ibarat cai sagara didatangan manuk anu nganclumkeun curugna sana suku anclumkeun kana cai laut. Begitu hiber tah cai nu sakeclak teh eta dibagikeun. Sementara ilmu Allah sagarana. Urang mah cai sakeclak digaurkeun. Aya nu bisa wae bagian ngabas, teu bisaeun ngeureunan ilmu nu lainna. Aya nu pake dagang, teu bisaeun ilmu tanina, cara tadi gitu. Urang ayeuna bisa ngawurukan, titah we macul, wah sasangaleun, nyeri cangkeng. Jadina kumaha teu akur gitu. Urang biasa ngome-ngome komputer. Daro we. Kita dagang bakso. Teuing pangset. Teuing kurang uyah, teuing kurang naon gitu. Jadi ya masing-masing boga lah kapasitasna. Jadi lamun aya hiji pembahasan nu urang can nyaho pek aya perbedaan ulah langsung bahwa ngejas urang teh oh ieu mah salah ieu entar
urang anu can apa can manggihan kana eta ilmuna itu. Jadi wa'an Mu'adz bin Jabal ti Sayyidina Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu jama' kakabehan al ilma neangan maneh kabeh kana ilmu fa inna ta'allamahu lillahi hasanatun neangan ilmu teh eta munggu Allah teh kasayan wa dirasatuhu jeung ari ngaderesna tasbihun eta ibarat jadi tasbih wal bahsu ngabahas ari darasah mah ngadares macaan tasbih ngabahasna nyata jihadun kaasupkeun kana jihad wa talabuhu ibadatun neanganana ibadah wa ta'limuhu jeung ari ngawurukanana sodaqotun eta sedekah keur mah sedekah ilmuna kadang sok sedekah hartana tingali para ajengan para kiai kebona sok beak santri kulahna sok dialaan ku santri jauh-jauh we da cenah guru mah tong boroning laukna tong boroning daun cauna elmuna ge dibikeun anu mahal daun cau mah teh jadi deui ilmu mah mahal bahkan sahurupna munggu Sayyidina Ali daek keneh dijadikeun abid ku sahurup oge daek cenah kaula dijadikeun abid guru mah geus mapatahan mang kitab-kitab bager cenah sedekah dah tibang daun cau mah cek santri mah kitu ngan irah milu melakna ngalaan daun cau jeung bujaer beak ku santri tapi dari daun nya wa badluhu li ahlihi jeung ari masrahkeun eta ilmu li ahlihi ka ahli na ka keluargana qurbatun eta karabat nu deuketna wal fikru mikiran tafakur fil ilmi ya'dilu siyam eta ngabandinganana sarua jeung kana puasa wa mudzakaratuhu jeung ari mudzakarahna non mudzakarah teh nginget-nginget mun ceuk urang mah merenungi mudzakarah ta'dilul qiyam eta ngabandingan salat penting jadi sebutkeun mudzakarah teh mikiran ieu ilmuna ka mana ieu kudu kumaha ieu teh kieu tadi mudzakarah ari mutalaah mah tina talaah mapayan aya darasa jadi rupa-rupa aya ngadares aya tafakur aya mutalaah aya mudzakarah gitu. Eta ngabandingan masing-masing tetap kasebutkeunana ibadah keneh masing-masing ngan leuwih utama ku ilmuna sabab ayeuna dina palebah kewajiban ilmu leuwih ngabandingkeun tina nu sajana sabab ayeuna utlubul ilma minal mahdi ila lahdi kawajibanana ayeuna neangan ilmu teh ti mimiti dina buayan nepi ka liang lahat ae dijelaskeun deui teh tegasna anta alamul ilma antu alam anna ta'allumal ilmi macana sok pabelit nya anta allumal ilmi pardun fi jami'il awqat wal halati dina setiap waktu jadi taya jeda wal halati jeung tingkahna jadi segala sesuatu perlu diilmuan
mentakan cenah ayeuna ilmu belajar ngaji teh ayeuna kapangkatanana seperti melebihi pangkat wajibna salat. Sehingga lamun keur waktuna ngaji datang waktuna salat teu kudu eureun heula. Teruskeun heula ngajina kecuali dina tempat anu pahalaeun batur waktu salatna seperti masjid umum di mana liwat dipake jang salat. Dereng ngaji kuliah kajian umum eta mah perlu jeda heula. Sabab batur sok milu salat, tapi lamun boga majelis mah majelis sorangan atau masjid khusus anu jang ta'alum di dinya teu kudu jeda teruskeun. Da sakirana ayeuna penting keneh kana palebah ngaji ilmuna. Sabab ari salat mah di waktu pertama wajib salatna diwaktukeun datang balik gitu. Sementara ilmu minal mahdi hiji. Nah. Kedua, ari salat mah muaqqatatan di waktu-waktu. Nya. Lohor aya waktuna, asar aya waktuna, maghrib, isya jeung subuh. Eta nu salat sebutkeun maktubah, nu kudu teu meunang henteu. Tapi di dieu nyaeta anna ta'allumal ilmi fardun fi jami'il awqat. Tadi mah muaqqatatan iman jami'il awqat, make jami awqat keur mah make jama awqat ge jama dina setiap waktu. Eta kelebihanana teh. Jadi namun paribasana dah tuh jelema ngarti geus waktuna salat mah salat. Tah, berarti seolah dirina ngarti nyalahkeun kanu ngarti waktuna salat mah salat we atuh. Tah, seolah ngarti nyalahkeun kanu ngarti. Nu keur ngawurukan mah waktuna salat pek teu eureun jang salat ge ngarti bahwa padilah ngaji leuwih utama tibatan ngalaksanakeun salat. Sabab diposisikeun dina berjamaah, posisi jamaah ya pangkatna naon? Salat jamaah pangkatna berjamaah teu wajib kan? Ari ngaji tah eta jadi salahna teh gitu. Berjamaah mah teu wajib, lamun wajib mah tuh kudu kabeh berjamaah terus-terusan. Lobaan munfarid kan? Ya. Yang berjamaah pan teu wajib. Loba masing-masingna rek di kamar, rek di pabrik, rek di musala, rek di mana gitu. Tapi ilmu pangkatna wajib gitu. Paridotun deh. Entah kan di dia pijamil awqat wal halatin tina tingkahna arek keur kitu, arek keur kieu, arek keur boga, teu boga, arek keur kapoe ilmuan gitu. Wa qala ba'da salaf jeung nyarioskeun dina sawarehna ulama salaf al ulumu ari pirang-pirang ilmu arba'atun eta kabagi kana 4 bagian menurut sawareh ba'du salaf. Al fiqhu nu kahiji ilmu fikih tadi teh ya jang merenahkeun ibadah. Lin adyani nyata jang agama nancehkeun ibadah dina posisi keur beragama kudu pake ilmu fikih. Wat tabbu lil abdan jeung ilmu kadokteran ajang kesehatan badan disebut we tan boga ilmu tentang kesehatan disebut we tabib. Aya nama disebutna dokter, aya dokter, aya doktor. Ari dokter mah S1, ari doktor mah S3. Beda nanti itu. Ari dokter mah D-na leutik, DR. Ari doktor mah D-na gede, dokter. Sarua.
ngan beda jika nu sarua dokter dokter mah S1 dokter mah S3 gitu. Saluhureunana wan nujumu lil azman. Nah, ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ya, lil azman pikeun pirang-pirang zaman. Wan nahwu lil lisan. Ilmu nahwu jang mernahkeun letah. Mana nu kudu domah, mana nu kudu kasroh, mana anu kudu sukun. Mana anu kudu jadi maklum, mana anu kudu majhul. Dipernahkeun ku ilmu nahwu gitu. Aya we i'rabna. Aya ngirabna geus rupa. Engke kabagi deui ilmu teh aya ilmu dohir, aya ilmu batin. Aya ilmu syariat, aya ilmu tarekat, aya ilmu hakikat, aya ilmu ma'rifat. Tingkatan orang ya syariat. Masih syariat. Bari jeung syariat oge ya syariat. Syariat. Ngan kadang teu dibaca at. Urang mah dibacana make ha. Ku sabab eta mah tak marbutoh. Nya. Syariah. Jadi ilmuna syariah. Jadi tiap kali ngaji syariah. Sare da tuluh ngaji teh wa'lam kanyahokeun ku anjeun anna tahsilal ilmi ala nau'ain supaya nu bisa ngahasilkeun kana ilmu teh nyaeta dua nu kahiji kasbi nu kadua simai disiar nu kahiji teh diteangan bangsa kasab urangna datang ya cukup datang hungkul henteu wasimai pek dangukeun gitu. Dangukeun lain kadangu bari jeung teu datang deh kadangu ieu anu ngajina di masjid pek make speaker kadangu iya indit henteu didangukeun henteu da kadangu kadenge ngaranna lain ngadengekeun beda lamun ngadengekeun mah diregepkeun sok sanajan jauh oge ngaranna didengekeun ari ngaran-ngaran kadenge tuh kadenge tapi teregep cacak nu aya dina makom taklim oge keur dibere ilmuna kadang nepi kadang henteu kadang katarima kok ceuli teh kadang henteu komo meureun ari kadenge mah hawar-hawar entakan loba salah paham teh kitu sok salah denge gitu cara nini jeung aki-aki nu milu ngaji kabeneran keur ngaji fikih dititahna ngusap sirah saeutik ari ieu kalah titah ngusap sirah nu leutik atuh batal deui meureun apa titah ngusap sirah saeutik jadi ieu mah titah ngusap sirah nu leutik beda tuh pan sirah leutik masih eta jadi ilmu secara kasbi jeung simai pal kasbi ari nu sifatna kasab nyaeta huwal ilmu al hasilu bimudawamati darsi aya gawena kurang teh mudawamah ngadares macaan mutolaahan dikaji ulang gitu. Eta mah hasil sorangan tuluy make tuluy wa make wa di dieu jeung qiraati ala ustadi geus meunang macaan didereh ku sorangan teh asongkeun ka guru disebut we sorogan disorongkeun perluna teh kitu jadi lain menang sorangan teh sorangan we mentakan datang paham menang sorangan sabnu dimaksud tujuan ieu ki musannif kadang urang teu nepi
Entah kudu disorongkeun, ngajikeun deui gitu, diajikeun deui. Meunang ngaji diajikeun gitu. Ngakurkeun pandangan, akur teh jeung pandangan urang. Nu sakumaha cek guru, cek guru teh kieu tah dia benerkeun berarti. Mentakan di mana ngaji ilmu nu sakumaha luhung pek eueuh buruan pasaihu syaiton. Guruna setan ngabujuk rayu dengan pandangannya tanpa ayeuna panduan guru. Sok sanajan kitabna araripis tapi meunang ngagurukeun manfaat maslahat. Najan kitabna garede tapi lamun teh digurukeun mah bisa jadi madarat. Bisa jadi madarat gitu. Jang sorangan diamalkeun heug ulah sok ayeuna engkeuna jadi ngamatwakeun, dituturkeun jadi dolun mudilun kana keur mah urangna sasar teu meunang ngagurukeun, ngajak deui nyasarkeun atuh ka jurang kabeh gitu. Wasima'u jeung ari ilmu anu ngaran simai nyata at-ta'alu minal ulama bisimai fi umuridin wa dunya. Jadi urang ngadangukeun jadi we ngaji deng gitu. Ngaji minggonan teh gitu. Ari minggonan mah ngajina saminggu sakali. Atuh ari minggonan mah kudu malam minggu meureunnan. Ieu mah Sabtuan. Ayeuna Salasaan maksudna saminggu sakali minggonan. Lain malam minggu. Ari minal ulama'i ti ulama mah anu geus mumpuni ilmuna lain hiji. Lamun hiji satu bidang keilmuan disebutna alim. Lamun ilmuna mumpuni disebutna ulama. Mentakan lamun rek dijadikeun ulama teh berat. Kudu apal segala rupa ilmuna. 12 pan teh wayahna. Paling teu ayeuna meureunnan norolong teh sorop nahu mantek bayan. Terus ayeuna fikih tauhid akidah Al-Qur'an jeung hadis. Tah sakitu we anan Al-Qur'an hadis. Fikih tauhid nahu sorop jeung akidah tasawuf. Sabaraha hiji teh kudu geus ngolotok geus mumpuni disebut teh ulama. Ieu mah karak hiji dua hayang disebutkeun ulama. Mentakan berat ditoelan asup yuk ka MUI can bisa era. MUI teh majelis ulama, perkumpulan para ahli ilmu. Ari urang karak sakumahaan ditoelan hayu urang miluan isin urang mah santri can jadi ulama. Pan bararangga marak ke jaket MUI. Pan urang mah MUI desa, kecamatan, kabupaten nya pamitos mumpuni mah mangga. Sabab di mana-mana disebutkan MUI biasana sok bisa ayeuna dina riungan teh ngaluarkeun fatwa ulama fatwa ulama kena ka ditu. Nya kelasna lamun secara nasional berarti MUI pusat. Sanagaraeun meureunna disebut teh MUI-na MUI pusat. Sanagaraeun Indonesia mengeluarkan fatwa didenge ku kabehan. Lamun ayeuna MUI kecamatan nya sakecamataneun. Lamun ayeuna ngembarkeun hayang saprovinsi moal didenge ku provinsi. Manya aya ulama kitu. Mentakan disebutkan ulama teh mumpuni ilmuna. Urang mah pan karak jadi santri kene. Can sanggup disebutkeun alim oge gitu. Alim mumpuni bisa dina satu bidang ilmu. Pikihna geus asak timiti sapina Fathul Bari jeung ayeuna arek Fathurabul Bariyahna, arek I'anahna, arek Bajurina, arek Fathul Wahabna, arek Nasrul Ibadna, Nasohihna.
pokona pikih we hungkul sakabehna bisa kaheungheum maka disebut alim. Ya satu bidang ilmu fikih we hungkul. Mungkin ditambah deui fikihna fikih madhab. Madhahibul arba'ah. Urang pan fikih hiji oge geus ciweuh. Komo madhahibul arba'ah gitu. Madhahibul arba'ah teh fikih opat madhab. Wuduna cek Imam Malik kieu, cek Imam Hambal kieu, cek Imam Syafi'i kieu. Ieu dina salatna kieu, pambatalanna kieu. Dah pusing-pusing geus urang mah ngopi jadi santri nu sakumaha taklid kalawan ilmu nu pasti da aya nu nanggung jawab tah kitu geunah boga guru teh gitu. Urang mah rek nuturkeun we taklid ilmu anu pasti da guru meunang ngagurukeun deui tapi lamun eueuh guruan taklid ka saha? Penggat kan gitu. Sehingga pantas di dia wa qiraati alal ustadi gitu. Ya, dibacakeun, digurukeun ka nu jadi guruna. Cek dibacakeun cek santri mah disorogkeun, santri sok nyorogkeun. Maca di Bandungan. Gitu, sorogan. Ya. Terus meureunan wahada jeung ari ieu la yahsulu moal hasil ya ilmu teh illa kecuali bi mahabbatil ulama wal ihtiyati ma'ahum wal mujalasati lahum. Jadi kalawan mahabbah hub kacintaan ka ulamana ilmuna dicokotan tapi nu bogana dihinaan. Seperti budakna mah dititah ngaji tapi guruna dijejal moal manfaat. Ari kitu teh kusab naon nya kusab hilang tata kramana adabna. Mentakan ayeuna lamun heug urang boga budak dipasantrenkeun mulyakeun nu ngabogaan ilmuna. Paparinan teu bisa ayeuna ngabagjakeun dina masalah itu yeuna ku hormat we. Gitu. Bahwa guru anak urang, guru urang. Gitu. Jadi dihormat. Jadi hub memeh kacintaan maka datang heula penghormatan. Engke cinta mah banget naon wae ge dikorbankeun jang guru. Misalkan aya bahasa Habib, naon Habib teh tina kata hub. Ari Habib teh nu dipika cinta. Naon anu dipika cinta teh ima duriyahna ilmuna. Sok sanajan misalkan beda berpendapat kusabab kumaha-kumahana heug bae beda pendapat mah tapi teu meunang ayeuna kudu kaluar dina adab-adaban sabab ayeuna aya duriyah Habib teh. Jadi nu dipika cinta, sanu dipika cinta teh nurna Kanjeng Nabi. Jadi sakumaha-kumaha ayeuna berbeda jeung urang ieu mah kieu lain tuturkeuneun tapi tetep kudu aya penghormatanana. Teresep tapi tetep kudu ngahormat. Ayeuna pan geus dicerca, dihina jeung sagala rupa sehingga bakal beak tina segala macam kaberkahanana. Terus wal ihtilati ma'ahum wa mujalisati lahum wal istibsari minhum. Ya. Urang kudu ngabarengan dina pelebah majlisna hati-hati, bahkan tadi tina taklimah ngabasakeunana bisa ngaragangan deukeut teuing calik sareng guru ge teu meunang parerendengan gitu payun teuing gitu
Sakumaha cenah batasanana sagon dewa cenah gitu. Sagon dewa itu berarti batasan sa busur panah gitu. Jadi ulah murid jeung guru teh setarap sehingga aya batasan. Kan setiap majelis-majelis biasanya sok dikasih batas gitu. Eta secara ilmu taklimul muta'alim jeung santri nah. Kecuali di piwarang wayahna diuk di dieu ya, atau madarat tempatna sempit nepi ka kuduk nyered ka payunan guruna teu jadi masalah. Ieu mah lega ngahaja we paharupun hayang paharup-harup kitu tah eta mah hilang tatak rama eta. Terus dina posisi ilmu deui kabagi deui kita ilmuna salian tina pan wajah anu 12 rupa. Terus aya ilmu dohir ilmu batin. Jadi ilmu batin teh lain kebal ditembak diturak dikadek ngalayang di awang-awang ngangkang luhureun cai lain. Ilmu anu sifatna datang tina batin ya. Maka nu bisa diragapna ilmu rasa. Ari ilmu dohir mah nyata ilmu raga diterapkan weh karena ilmu bahasa tadi sehingga meureunnan ya orang keur nyiar ilmuna wajib alal muta'allimi kanu keur diararajar sareng da urang keur diararajar sareng gitu ayyan wa yang tak kudu niat ditahsilil ilmi supaya bisa menghasilkan kena ilmu teh naon ridallahi ta'ala ridona Allah gitu. Wadarul akhirah jeung ayeuna ngarepkeun hayang salamet di darul akhirah desana akhirat wa izalatul jahli ngaleungitkeun kabodohan an nafsih tina awak urang belajar nepi ka bodoh ngahilangkeun kabodohan nepi ka bodoh nah kapanggih bodoh urang tadina bodoh terus neangan ilmu nepi ka bodoh geuninganan urang teh bodoh gitu. Lain urang geuning urang teh geus nyaho lain gitu urang teh geuninganan bodoh keneh karena kapanggih ilmuna gitu. Jadi kapanggih ta bodoh teh gitu. Keur ngaleungitkeun kabodohan nya pan begitu nyaho. Nya begitu nyaho berarti bodohna leungit. Ngadatangkeun di bodoh ternyata urang teh bodoh keneh gitu. Karak nyaho ari kamari ka mana? Ku sabodoh teh apa? Jadi rumasa bodoh, rumasanya nyaho. Cek Imam Ghazali ge dibagi deui kana 4 bagian jelema teh. Aya nu sok tau wae, aya nu memang nyaho tapi apit-apit teh nyaho. Akhirna teh jadi rendah hati, tawadu, ta eta tuturkeun mah gitu. Urang teu nyaho, hayang nyaho, mentak kudu ngaji. Ieu mah keur mah teu nyaho, embung niangan ka nyaho, rumasa dirina sok nyaho eta mah tinggalkeun jelema sotoy nu kitu mah tinggalkeun nu kitu mah cilaka. Terus wa ansa iril juhal wa ihyaiddin wa ibqail islam. Jadi niatna kabeh jang kamaslahatan lain ngan sakadar kaabdolan ya, tapi mas lahan nutup katempo teh ari kautamaan mah katingali tapi maslahat mah henteu. Ieu dina mosisikeun ilmu bahkan dina kitab-kitab nu sejen nyebutkeun bahwa posisi ilmu teh nu paling diutamakeun jang diterapkeun nyaeta adalah ilmu akhlak. Meskipun ilmu karak bisa saalit tapi akhlakna bagus maka itu yang akan mendatangkan ilmu deui.
mungkin disebutkan aya ilmu bisudur lapis sutur, ilmu didatangkan kana sanubari lain ku sakadar tulisan, disebut kita ilmu ladun dipapasihan ngan syarat nyata bimudawamatil kalawan mudawamah dina diajar ilmu nu tadina teu bisa dicaangkeun hatena bakal bray muka sorangan sabab al ilmu nur an-nur ilan nur cahaya bakal katembong cahaya lamun nu ngarti kana cahaya sabab ayeuna jelema nu dina kapoek pasti ngarep-ngarep cahaya nu jelema nu can pernah aya dina posisi poek moal ngarti pentingna cahaya rumasa dirina bisa moal butuheun karena hayang boga pangabis bisa ada geus bisa ieu deka gitu moal yang ada gitu. Padahal sementara ilmu teh nur sumarambah ka ditu ka dieu urang saeutik ewang maka meureunnan ulah dijadikan ilmu anu sifatna nur berubah jadi nar membakar gejolak dendam debat jeung sagala rupa eta mah berubah tina nur jadi nar nu sifatna diturunkeun ti pancaran Kanjeng Nabi ieu kalah keluar jadi pancaran ti iblis naudzubillah summa naudzubillah. Terus nu terakhir wayanwa jeung kudu niat bisukri kana syukuran ala nikmatil akli nikmat akal urang sehat badan sehat akal ya syukuran sabab lamun geus teu sehat badan kur boga kahayang hungkul hayang da ngaji teh Pak Haji doakeun cenanya abdi hayang sehat lamun sehat mah insyaallah lah cenah ngiringan ngaji teh geus we cager gawe deui we sibuk deui eta nu tadina boga kahayang keur gering didoakeun cenah Pak Haji Pak ajengan Pak Kiai doakeun abdi hayang da ngaji insyaallah cenah lamun cager mangke abdi ngiringan geus cager mah nya kitu deui ya sehat badan urang kamari kaasupkeun sedekah sehat ya. Terus sedekah ayeuna waktu umurna masih dipaparian waktu ajang hirup eusian sedekahkeun sebagian dan itu dipakai istirahat dipakai gawe geus ya tinggal dipakai neangan jadi wa mimma razaqna sebagian tina nu dipaparinkeun rezeki nu paling utama adalah masih kene hirup bari jeung cager gitu. Cagerna cager akal oge cager badan komo beureunan hayang cager hate sabab lamun geus gering hatena fi qulubihim maradun fazadahumullah marada gering hatena mas-mas ngan suudon asud bakal ditambahan deui fazadahumullahu marada gering deui hatena wala yanwi jeung ulah niat anjeun bihi kana eta keur nyaal ilmu teh iqbalan nas kana pujian jelema wastijlabi mata'id dunya hayang karena ngumpul-ngumpul dunia semata dunia semata pan dunia boleh berilmu tapi ulah karena dunia hungkul duniana supaya bisa berubah jadi akhirat wal ikrami inda sultan yang dimuliakeun ku gegeden jelema berilmu orang pintar sehingga orang pintar ini akan menjadi bodoh di depan para penguasa jadi cek penguasa pangniangankeun dalil jangan menangkan ieu teangan nu tadi teh nyaho nepi ka kapanggih eta masalah
Jadi lamun neangan ilmu jang posisi didebatkeun jang ngahujah eta mah madarat. Jadi bodoh bukan pintar. Meskipun dia tahu yang tadinya tidak tahu. Ketahuannya menjadi kebodohannya. Gitu. Perlu teu lamun jang ngahujah deui jalma nu karan itu perlu. Urang ge nu tadina teh kudu neangan deui ilmuna. Sabab sombong ka jelema nu sombong, ngahujah ka jelema nu beuki ngahujah eta sodako. Perlu eta oge. Sabab lamun diantepkeun terus we kos petasan, dorok-dorok we hayo, kudu dieureunnan gitu teh. Wasuk batu saminati asaminata asaro nasrul ilmi asyariati liqauli wallahu a'lam bishawab. Nah 12 ya.